eueuh ya. Leukeunnan bari ngeureuyeuh. Maksud ngereunkeun di mana we cing sakali-kali mau eureun teu Cicaheum lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirup Adaptasi kumaha? Sili ajenan geuning cangang ngerokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan. Benar. Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh. Bisa. Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyaan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan. Eta teh kolot Urdu wajib digugu kolot mah. kolot kuno jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal. Jeung nyebut produk gagal yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini. Doraka jelema kitu karena merugikan halayak ramai. Produk yang sudah kadaluarsa. Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa. Kandung formalin. Pangna awak nepi ka kitu teh mangrupa teh tadina geringan tuluy ngakana obat eta teh overdosis. Bapak dewek jantung oge geus digenti ku jantung cau. Kakolot sieun kawalan. Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin. Coba. Aduh, sarisi deui kitu. Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa. Coba geus ka mana karepe teh ari ngomongna teh. Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Badranaya. Lurah Semar Kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. Biasa ulah ka bapak urang. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu? Jadi begini. Oh, bagaikan orang yang anarkis. Coba ka kolot, komo ka batur sih. Dina lebah dia bapak dewek mah geus dah tempur digugu lah bisi jadi mitos. Naon mitos teh? Tong dikultuskeun, mitos bahaya. Lepas tina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti. Oh, udah benar aya. Oh, Batur sok dijarugjuk geuningan. ku batur sok dijarugjuk ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar
sekut gini abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang jang dagang padahal paragi dagang mah modal jeung jujur duit eta jauh pikiran teh dari semar dibebaskeun kana loket bari ipis salah kaprahna teh tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun wah bungkus ku lawan bodas tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas nya maka minyak sengit ke Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah asa heueuh we sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh kuburan Pandawa aya soal Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugjo Gunung Wayang tararapa itu teh hayang payu mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing masih buntung teuing cokona mun geus ka itu eta teh bener akang sok aya nyarita kitu nah aya ku kabina-bina teuing euy dimitos-mitoskeun beuki jararau pake nu mata kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh bener ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain sane menang jelema teh ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy jorojoy tina sumrah pasrah sok nu matak ulah wa kamararaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqatu qatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamararaot saingat can cicing dina kaislaman aya keteranganana ai ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu diasupkeun kana peles belego ge hantu namun urang mah ngencar der diabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui asa beuki jararau akang hantu teh gableng pamadegan teh asa beuki jararau kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa jurig hayang ai jurig teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang sorek dina diri urang kumatak sileung teh kerepek ngeunteung ngajari ka juri tapa Asep Taruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate da di dieu bareto goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka dieu jadi montok jadi senang heeh nya nu matak Semar mah wah Semar ngaranna ge naon ulah kitu teuing ulah kitu teuing ka kolot teh si doraka nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup ngarep kiamat hirup teh hayang geura parinah ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka doraka ti anak Allah ai bapak dorakati anak mamun anak dorakati kolot coba ngomong teh geus kemana kan naon Allah bapak dorakati anak mun anak dorakati kolot coba aya Allah aya Allah anu kolot dorakati anak Allah di mana-mana oge dina keterangan ge Allah aya oge
aya ge anak nu doraka ti kolot. Anak eta ge loba. Ngan ieu mah aya kolot diantarana doraka ti anak. Lamun aya buktikeun, ulah jadi ribut. Mana Bapak doraka ti anak? Loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok. Gini eta sia doraka ti anak aya. Woyo jempe. Eleh sia. Wah, meureun pangna dipikeun ke meureun anak jadah. Naon? Pangna dipikeun ke ku indungna anak jadah. Nyalahkeun ka anak si belegu. Ya heueuh, pangna dipikeun ge. Lain anak jadah teh indungna haram jadah. Pangna dipikeun oge meureunnan kitu teh hasil hubungan gelap. Maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah, sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Ulah nyarahkeun budak, bila budak masih boga dosa. Ieu anak jadah indungna haram jadah. maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh. Naon? Anak luweuh bapaan. Anak eueuh bapaan? Oh, Sia teu mikir ngomong teh. Manya nah eta awewe reuneu teh gasa-gasa kana pager. Bukeujeung eueuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah. Bener atuh. Hei, Teu ngarumasakeun dosa. mode si ayah. Heuh, nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirup teh. Bener tapi kan Nu matak lamun semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat. Anu jadi anak teh bumule pikanya kumah dampa suku anak teh. Heuh, da lamun ayeuna dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat. ai kaperego jika anu heueuh. Sabab Gusti mau dikahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya Bapak. Ari kaperego jika anu heueuh ngomongna. Leres. Tuh Bapak ge leres ceuk Bapak. Sedangkeun lamun urang doraka ti indung ti Bapa lamun dilemur ka ranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangaret bingkang dipake pamikul beunggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotor nyapanya leres tuh eces tah Jika anu benar ngomongna benar. dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nang karak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka goyang getih indung disebutna ge ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalahnya nyapanya leres tuh Ai kaperego bener ngomongna teh teh. nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot nyapanya Ya leres tuh dasar dipameunangkeun. Da tadi malain kitu ngomongna. kanu jadi bapak teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak sujud ka indung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok Geus wah benar. Jadi we kalau teh punung, da eta ngomongna ka mana kana. aduh Gusti nu Maha Agung da sia teh ngabejaan sugan teh eueuh Piraku teh kaciri sakitu gajeng. alah mun ngageblek aing jeung poek bapak aing Jadi we ngareos. sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan oh heuh idangan anu di jerona bolu pan bodas Hidangan pada pileung dibere biar gitu. Jadi we ngareos punung. era makanya ngaya ku awi
kok awih bos Borma nya. Oh, bos Borma. Aduh, ampun Kang Gunawan Panama rekor. Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia. Sumuh. Alah wilujeng Pak Haji Dinar Akang oge ke tahun payun Juni teh meureun ka Perancis sebulan di ditu. Wah, beres kok. Aya nu menta deui ti luar negeri juga jag-jag. Enggak tahu meureun akang mah. Duta Indonesia. Cing ai pingkeun lamun dewek ngor ngocoblak kitu teh kodean aya kitu. Ayeuna Aya tadi pengker aya sugan kuring mah. kodean. Sugan kuring. Ieu mumuni kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumpeng teu sirikna. Dari kodean ge teu ngarti-ngarti. Piraku teh kaciri lagi kireun. Heeh, nu macak ulah kitu pingkeun mah ieu nya mah ngaku dulur ka dewek. Punya etika sia teh. Engke mah mun aya teh ulah lel atuh. Atawa lamun aya bapa di tukangeun dewek teh ngelel jeung teh. Kodean. Jika babaturan urang ge si aya. Jiga babaturan urang ngelelan muning ini. Alah, ampun. Alah. Sugane kok awih mekelan ka dewek Nya. Bakalan roti bakar. Alah nuhun Naon? Doana we teh sararea. Doa Dodi eta mah. Alah, ampun cing euy. Kang, Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar je euy duh. Pak Alidina. Kagungan mantu aduh. Pararaas. Tereh kagungan putu meureunnya teh. Sumon putu. Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh, menang jasa euy. Oh, menang jasa. Menang undangan ke Australia. Nya profesor teh kitu-kitu oge. Ai daek mikir mah kitu. Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe. Ceuk caha reungit teu mangpaat. Cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Baygon obat nyamuk tuluy naon deui? Autan jeung sajabana. Pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan. Da Allah makawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh. Loba deui penganggur. Nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah. Tapi bener mah. Si orang sakala rupa ge mangpaat kudu daek. Ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik. Oh, listrik teh Sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison. Oh, bener Kang. Lebih. Si sadar pikir bawah dinya. Gitu. Tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab. Rebab teh dikesetkeun ku jelema. Alah. Aduh. Kitu teh euy. Daek mikir mah. Daek mikir sagala rupa oge heuh. Ulah cicingeun. Ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa. Tina jenuh, tina kesal bisa. Tina kesel, tina jenuh. Hayang neangan wanda deui nu anyar, empek ai seni mah bebas berkembang. Masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae. Aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu. Luar tina tetekon ditentang. Murukana meureun dek oyag aing. Heeh. Kalah aing nu ngebelenyang negdreug ning keliling dunya. Keliling dunya, keliling Eropa. Nya eta teh hasil kreativitas teh.
hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka kabeli rak piring oh rak piring mah teu kudu keliling Eropa kan tak kitu euy bener kan nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ke masyarakat apaan kayeuna mah mangpaatna mah hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede teu ngahiras alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu gitu ka dewek Pak Haji Ali bener teh lain hayang kapuji di Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh nyaah ka urang nyaah kana seni nyaah ka seniman nuhun Pak Haji nya nyaah ka seniman Pak Haji Ali seri ya gitu ampun aing alhamdulillah ya euy bakak urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok nge pecing ieu sarerea ngariung mungpulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh nya ai dewek salah abus di tekalah jalan belah wetan itu di Bandung belenjeng teh ngadongan ka itu ka nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muih he aing duh ampun aya janur padahal teruskeun ka jadi handap nya tak kitu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung ayeuna mah geus pinu ku perumahan cara di Arab aing makan jalan dina syai teh sopa marwah teh gini ya bolak-balik teh eta mah katilu balikan jo leket teh teh leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keunung nyeri aduh jo brek teh mah diu lieur ongko ngan inget cenah cekolot teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang muni muih atuh da teh semplek dicak semplak ieu aing naon dosa aing ingat teh aing teh sok ngalarikeun doma teh sok ieu baong ditajong wae aduh ingat eta si orang teh balik teh ka urang turunan mulian doma eta ka doma eta mah euy naon Kang Seri aya deui da keur dahar bereng teh mah laleur mun dipinu di Arab ingat aing di kadang doma teh sok ngalaleur ku lem salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah beuki loba laleur lain 2 rakaat laleur cing teh ieu mah aduh ampun nya riwayat aing mah historis alah ampun kalau bikin napu tak kitu euy bener Kang cenah dek oge hayang hiburan euy ya hayang hiburan bos sok atuh da hiburan hirup mah kudu kitu atuh bebas hiburan mah doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka Markah amin bisa umroh iya atuh bisa umroh seling teh bisa umroh teh ke Jakarta kitu ya gitu suka deh ka hareup Pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana mun boga alah ampun euy lah ai geus kolot kieu mah roba ai kahayang gede geura ai awak eueuh tenaga tenaga leuleus alah lamun teu nginuman Aladina kapsul lapur jerek nong dia geuning Aladina ginseng dari Royal Jelly sia grepek pecakan wah deuk isuk aduh isuk pere deuk meuli teu hariwang di deukeutan ku awewe teh
Iya. Jeung menggairahkan kepada istri orang Menggairahkan kepada istri, orang lain. dicampur gerak kotak bumi, Ada pasak bumi, pasak bumi. dan bangunan. Alah, ampun, alah dina kapsul. Paingan bareng gegeh wae atuh. Hirup mah kudu turut kana sunah Rasul. Geuning ceuk darso teh mah ceuk darso. Macet Darso. Mapa jalan satapak kitu. Ngajog-jog ka hiji lamun teu karasa capena. Sababaya nu ditean. Hujan angin dodar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancu teu paduli kajeun tuguy. Nu penting mah nepi ka tempat anu dijujug. Dek ngalongok anu ngora, suga nu kolot teu nyusul. Sugan nu kolot teu baeud. Sugan teh moal baeud. Alah, ampun. Tah, mapai jalan satapak, tapak saha, tapak Rasulullah. Lullah. Itu naon aya tapak Rasulullah teh? DP handap asor, sopan santun, ramah tamah, sumerah pasrah, ngeureuyeuh nikreuh dina agama, istiqomah, tawadhu, DP handap asor. Tapak Rasul teh. Nya, ulah gede bohong. Benar. Gitu jujur. Jujur. Kudu nyunah we nyunah Rasul. Nyunah Rasul nyontok apa nyontok. Di hayang salamet kepada salametnya. Alah. Alah. Ampun. Hei. Hiburan ya. Sok atuh. Hitung-hitung gerak badan we atuh kayaknya. Aing ngaputing kemari mah seuri beri aki-akian. Nah, yang seri kenaon ya, Kang? Yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun. Nah, eueuh deui. Cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy. Urang budak urang ge Ieu loba. mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM. Mun dimaksakeun maneh. Eueuh khawatir. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun euy. Napas we ampun teh. Dung-dungna we. La ilaha illallah. Capek begitu. Ngageuingkeun subuh geuning. Eleng dulur muslimin Mustafa. Salah gitu. Cek manehna keneh. Pohoan. Musliman. Ada geus kolot karena ge atuh. Aduh, kurang berjamaah dina salat subuh. Itu kewajiban urang keur di dunya. Padahal atuh mun urang mah diajar nyeni saeutik mah. Make seni nya Kang. Eling dulur muslimin muslimat. Hayu salat berjamaah dina waktu subuh. Estu kewajiban urang keur di dunya. Pikeun pibakaleun engke di Majalaya. Di akhirat. Aduh ampun. Naon di Majalaya? Wala wargi gitu. Gerak gugah. Ulah ka jongjona. Gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah. Salat. Kacai. Geus kolot mari beurad eta.
Walawargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae. Berenang barang ngareret karena jam ding-ding geus eueuh deui aya nu mau. Di teteangan pek teh ku incungna di pauk tadi. Dibere rokok mereka ge sabungkus. Jejak abah kuring geus usaha. Komo bulan puasa. Kumaha bulan puasa. Walawargi ai geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh. Kuseuk ke sare. Teu karasa teh. Ai nyaring-nyaring geus poek. Padahal poek teh hujaneun. Angkep beureun. Heuh yo cetrek teh kana migder teh adan. Allahu akbar Allahu akbar. Meureun katempo karek 4:30. Da ieu mah keur latihan. Atuh puguhe nu paruasa teh malah locor. Oh. Aduh. Didinya da aki-aki teh mah. Umum ka masjid teh didinya. Trauma. Alah. Komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da ai di imam meureun ai sangu teh pangirim. Pangirim. Da teh boga pamajikan teh aki-aki teh. Kolak oge pangirim. Kolak pangirim tetangga. Ararana tek di dahar teh ngadaguan adan. Kolak jamai teh kan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show. Ngabuburit. Ngadaguan sejak ngadaguan adan. Ai keur ngadaguan kitu jo kerlek ke deui sare. Heeh karunya. Da malu sekolah teh. Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Allahumma lakasumtu. Barang rekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Hor aing teh buka henteu saur henteu. Kusaha kepae. Makanku lapar. Tragis teh endingna teh euy. Aduh ampun aing. Makanku lapar. Alah. Ampun aing. Hah? Oh gitu Kang. Oh si Aki boga tip. Cepot. Loh, naon teh? Naon? Sampurasun euy. Saja. Syuk. Uluh. Bapak, ya. Oh, itu dulu. Rombongan ti Astina dulu tuh. Rek nanahaon Kang. Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah. Alah. Naon jak? Ningali Pak aya tuma. Wah, Tamu gitu. Tamu. Nya tamu. ulah dibalikeun. Tamu ti mana? Ti Astina deui. Hah? Ti Astina Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, wae lamun ningaleut amuing. Ulah kaget euy. Ulah kaget. Iya winang no. Amuing. Ngahaturkeun sebakaturan rawuh geuning teh menak ti Astina nya. Hang nuhun ai nuhun ai nuhun ai.
Semahaturan rawo cageus seuling Bagong. Kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Aduh. Cageus seuling Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek ibu cedit, mureun pugu cegih. Semahaturan rawo sepuh nuhun ai. Jangan euy. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping belat. Bot. Ti abdi ge doloy. Ngomong. Teuing aya ku disolenang kene ta enongna. Cicing. Tenang. Sareng sah loba man. Baktos cenah kasepuh ti Angger Prabu Siyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh bot. Syukur euy. Keur kumaha pareena di Lebak? Nah, teu ngalangkung ka dinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balik sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh. Duh, kada teu terang pare awewena abdi mah. Apaan pare mah digambarkeun ada ge dewe Sri. Hah? Sri, apa sia Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere jauh tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sereh. Goblok si cepotnya. Tong dilawanan atuh bari nage. Sarwana. Eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok. Eta ku sarwana atuh. Kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning di jalan papangihan. Aduh, euy ieu manuk duit. Menak sama sia teh. Jauh teuing ni ngomong teh. Manya tina manuk kana menak. Ai menak mah di mana urang mangi barang di menak ku urang kana tak-tak. Dipunak beleguk teh mah tuh. Atuh sia teh kabina-bina teh jang tong dilawanannya. Punak mah hanapun sirah. Punuk teh mah. Aya punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini. Punung teh mah beleguk. Punung mah aya laguna geuning. Nya. Walungan ti kota Bandung. Cikapunung teh mah. Nah, sia teh punung. Nya punung. Punung teh eta teh geuning. Naon? Nya pan sok dipake tiung ku awewe. Tudung. Dengekeun ku sia. Ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh. Cilaka dewek diteungeulan euy. Nah mah keur diteungeulan ditudung maling, dituding teh mah beleguk. Ai tuding mah geuning sok dioperasi, suing teh mah. Ai suing mah geuning sabangsa jeung entok, soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebangan wae eta teh soang teh mah tuh. Ai soak mah baju di mana diberewekeun eta soak teh mah. Eta ku dilayanan wae atuh sia teh.
Garelo anak si Semar mah Nah, sia teh. gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali sama goblok tuh kabeh we gelo ieu mah Itu sarwana atuh. ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah cuy Ali beleguk ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh Jauh-jauh ali ah nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh teke. ai lili mah geuning sok dipais lele teh mah Beri jalan rauh atuh. ai lele mah atuh di mana orang digebuk ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak Jauh-jauh pada lebih. ai leuwih masa bangsa jeung tereup kaleuwih atuh teh mah sarwana ieu sarwana gelo kabeh nah ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mani keleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh Bagi dia itu bagi jalan rauh. ai mulisit mah kapa geuning maju ti hadap waduh mani mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng Manuk dadari atau maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tarida naon manuk dadali mah dadali mah pateri si dadan dali atuh teh mah nah sia teh Lawang bodang sulam herang di biru biru sisina Pak Haji Sidi Mika welas Mika heman anjak kata terima isuk uyuh sore uyuh mun wangi sering kaimpi datang niratang ngademane ewo pakulingan rana ewo pakulingan rana dedaya samia prapta samia prapta
kumaha euy ulah kaget euy lu muni ruas da aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu mah saperkara hayang pangi datang ka dieu euy sumuhun kadua perkara nati eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleuh masyarakat negara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daek korupsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek kanan jelema jararahat nya hasil tatanya di paranormal bakal negara Waluya bakal salalamat syariah tapi Raja Astina kudunya kahiji pusaka ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolendangkeun ku maneh wayahna eta endong dek ditukeran rupa-rupa harta kekayaan 7 paturunan Moabea enong iya enong iya sih eta naboga sabariji sering tanu kitu ada mung ieu hiji-hiji nah eta jauhnya ti negara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kepanasan sumuhun jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta dek ditukeran ku harta kekayaan waya doang eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sini aya sok aya nu masihan artos teh sup pamana aksesoris masihan wajib pantatangga teh aing ngalangkung teh anu masihan wajib rangina bus iya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya Pak jangan nahal buru-buru Pak abdi hayang HP ya rek SMS-an Pak cukup halona telepon tanu kitu nya nah da HP maloba dicingat dinya eta ge sipatat geuning ngagarantung barodas tape tama euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang belah pare geuning eueuh sia di jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh teh aponya haji apo aya apo mah pergi Pak apu tah mah aya apu mah lain minantu bah umri apud tah mah hari apud mandi-mandi digebuk urang teu bisa ngalawan apud ampun ai ampun melauk leutik impun coba eueuh deui meureunkeun hantap
impun masuk dipakai gini upan pergi dengan mujair lukut teman mana jauh tinggal impun karena lukut jauh itu tidak impun ampun alah ramai itu mangga senang makanya yang kena ditukeran segala nun dibikan demi katang terman negara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi bangga ikhlas soleh gini si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah jeung teh cedit gini eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh ka bina-bina syukur mah syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawa tos teuing proyogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun simkuring komersil jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda đang mau hiji-hiji nak lah. Ada di aksaraan MU. Pada dibuka punya ada izin. Lain, nama ke izin. Bisi ngoceak dari paku, gitu. Dipaku. Hor, tina naon bahana sih, Semar. Tina kai abasia. Nah, tete. Alah, ampun. Bilih ieu mah Billy jantan sudon mangga eta di aksaraan ye endong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur kur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba teu cicing lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh kulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong gitu lin ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujug ajak geuning hayu urang ucing ulin oh bro jadi ya teribikeun mah sumuhun mangga sok atuh anger citra yuda bawa ka jauh bagjar kaya papadana penasti kersayang tomampara ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda ngadak-ngadak kablesat kawang-awang lu dulu itu nah amuing nah ya entong nah saya teh koplok sakila terido mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureuyan ka aing rek ngaguna-guna dek ngadu ilmu ka aing tejo loba Kurawa teh sia kurajar 100 Kurawa teh apal hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti sia kulawarga kudu dipodaran hah itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa diheureuyan nyao meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka lucu dipae aswata macana ka dieu
Hei, keluar Semar. Ayana. Ulu. Tuman sia. Oh, kolot eta didengke nepi ka hare-hare. Pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong. Jauh ka jalan teh. Di mana bela anak kanu jadi bapak? Mana letakna ka nyaah teh? Ai nyarita kawas nu rek bela dek kanu jadi kolot ai buktina geuning. Ngan barang pentana we tiba heula. Oh, panasan. Mandalenge teh. Mikir lain heuleu. Siang aja dong baik. Ya, Pak, tulungan aja. Modal. Udah. Iya. Tolong ayo udah. Modal sendiri. Iya. Woi, modal siap. Halo. Woi. Silaka adalah itu lancek aing dialungkeun. Tulungan atuh Nah, ya kejadian jadi kieu ya. jadi ngarang. Tolong. Tuna lampah eta. Yeget. Astra Cinga dipun balang landawalan. Yes. Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng. Dah. Kandang tur pertengtang. Wong tumarete. Sampurasun. Allah. Kalau ngamudi ajeng manja Duh. Soknya gandang petengkang, tenang dengan teringgang, tenang dengan Darurat. Gadung mundur pasang ulang, lewat Susut kanan.
susut deui nana. Duh. Dah, aya naon ade? Kansa Bulan aya pikir saeunaon ade? ieu kampung mata pika petaheun kansa Ih, atuh kan curcor sai nu harerang sumoho cing saripit itu tampele diudag ku anak bogo anak pokok laras engkang jiga anu suka bunga leres. Asa benten di kampung anu sanes nama kembang-kembang warna-warni itu pasawahan dina galangna tumpang sari surawung telong leunca jeung kacang panjang kanca ramai ku bebeungeun. hartina ieu kampung teh reumeuy ku teureuyun Ramai reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun leres. ieu meureun anu disebut lemur asri teh kanca Sumohon katenan bulan. Teh kira tua jalmana dipuntenan teh nepi ka somea sopan sama. ramah tamah anu nyebutkeun linggih heula aden Leres. Cai heula. ai ku kitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu sarana Iya tuh kan. nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan na Ih, Jakarta sumohon. Sahya sesekaning wangsa kaya gilang gumilang cahayana hayun sasmita cahaya hayun sasmita Yesaweji sinatria anu ganang pertentang Dah. ningali kaendahan ieu patempatan ngandika kansa Bulan. Daya naon cep. eces jentre pertela ngemang bolet Dah, kumaha bulan nu katinggal. ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupaha nikmat-nikmat pangeran kansa Ih, kanten urang dia mah kitu bulan. ngajen kalingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih Mawa sehat. yakin mun nyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan Ih, atuh kanten. si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina amal dina karya anu nyata kan Sumohon bulan urang dia. Urang tumaritis masadaya. sabab manusia anu hidup di alam dunia tersepen ngan ukur kajalma anu loba janji Masaur tanpa bukur. loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan Leres bulan. tutuwuhan jaradi kadu picung kupa nangka samangka gedang jeung waluh Cermek jeung malaka teh araya keneh. sukun hiris lenca terong sereh cermek jeung malaka Aya keneh. teu sangka kan sa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu disebut berwek kan sa
jeung bagjanya kan ja paselang jeung jeruk purut kulan. kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa di kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nyaeta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumule kana budayana kan hartina manusia di lebah dieu teh yakin manusia anu geus nyaho ka dirina Allah kandenan urang di natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sumuhun ulang leres bodoh dina harti teu umaku atuh dalam mun diudangkeun kana kenyataan mana anu rek diakuku urang nya kan daya deh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sumuhun ulang kitu barang saweg nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat ye astra jingga dawala rag-rag di payunan ieu senatria aduh Sugante kalapa Gusti Sugante kalapa ai teh teh jalmi geuning ieu teh jelema kan sa deudeuh teuing rag-rag ti luhur pes-pesan keneh kan sananakeun hirup keneh jelema ngan meureun teh eling eling bungku pakinten Aden muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna izin anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna ilmu anjeunna pitulung anjeunna marangan sampean duaan muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya cager eta polisi tidak sing